Sigana teh meuni eueuh peta ning kitu ning kreasi. Karunya apa? Nya nepi ka Aceh hiji we bonangan teh tuk-tuk. Di Aceh tinggal hiji. Hiji oge geus beulah gimana sorana teh halus. Bajarkeun teh cenah di Sunda papan larasna loba. Wah, Di Jawa onaman dengan ukur larasna teh 3. Ya. Pelog salendro, Pelog Jawa. pelog jawar, tapi Sunda mah pelog. Salendro, Sorok pelog. sorok pelog, Pelogna jawar. Jawa. Naon deui? Madenda. Mandalungan, Madenda. Madenda, Mataram. Mataram, Liwung. Liwung, Dok-dok. loba tah. Halu. Tah eta teh bukti sejarah. Sejarah. Yen urang teh nagara baheulana. Tuh. Zaman pajajaran bener. Heuh negara teh boga bahasana, boga budayana. Boga budayana. Da aya basa Sunda anu hese di bahasa Indonesiakeun. Lain hese meureun teu nyari. Teu geunah didengena oge. Model cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Pek bahasa Indonesiakeun teu ngeunah. Air netes. Aya oge nu ngahartikeun pikaambekeun ini. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego. Anu pecak nyeri huntu di alun-alun aya nu nyabok. Padahal lain si Sinira teh mah. Anu pecak murid salira. Nya Laras kula. bebas berkembang. Bebas. Seni mah Bener. gitu. Jeung tibatan aing ngamumule seni deungeun. Da ayeuna teh ampir-ampiran dilejati ka silih ku Junti. Bener. Sok. Geus kacekok bangsa urang ayeuna tina papakean. Tina daharun makomo. Mung ayeuna mah urang Sunda make pangsi iket. Mung di kabaya we teh mung. Heeh. Di kabaya. Ayeuna mah ning awewe oge barudak entong baru eta kolot. Ieu mah gadis geuning dibonceng ku motor, cungcurunganna teh ka deuleu. Kadeuleu. Turun tina motor teh bujalna musit. Musik. Leung lamun teh sing kayoan mah. Leung mun bos. Ari Akang Ya. resep kana kitu. Ih, resep. Teu normal aing teh hayang kana kitu mah. Teu munafik aing mah. Ngan meureun kawineun lain. Lain. Gitu. Lain. Nyai jodoh mah teu naon. Meureun diwarah ku aing. Di warah meureun Gitu. sina muslimah. Naon sababna? Da ieu lalaki mah ari jaluk qawamuna 'alan nisa. Kan? Naon hartosna aya. Heuh, ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe. Jo nanyakeun ieu sama teh nyaho meureun nya. Ada Nu mata kudu dek ngaji ge kitu. di kaler mah teu di warah nu kitu. Di kaler teu di warah nu kitu mah tak abdi aneh. Heeh, cek aing oge. Kudu loba gaul teh hirup teh. Alhamdulillah. Baheula mah pan keur di ditu mah wah sia mah pangalaman. Ngan gapleh we jeung gapleh meureun. Ya kitu Akang aya barokah. Balik lempang, balik Gitu. Alhamdulillah saprak di dieu teh. Alhamdulillah ngaliwat teh ka masjid teh. Karunya atuh da ieu modern dimitos-mitoskeun karunya Semar ieu nya ah teuing. Naon dimitoskeun dari Akang joli. Dimitoskeun dibid'ahkeun, Dikaradil. ditahayulkeun. Di animismekeun. Mau kejung aya kuburan Semar segala di daerah wetan mah. Heeh nanaonna. Pada ngadeug-deug nih. Yang pada muja. Di Banjuran kuburan teh ku cai make kembang. Pajarkeun teh kuburan Semar cenah. Deudeuh teuing. Pada muja. Ari nu sorangan teh. Ta ieu nu dimitoskeun teh nu kieu wujudna Bisi karunya. bisi kapan Komo aya nu leuwih geuningan nyieun wujud Semar tina wesi kuning, tulisan ku basa Arab. Leucir geuning ku minyak seungit. Aduh, para kidagang. abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang. Ari para kidagang naon? Paragi dagang mah modal jeung jujur.
benar kan benar dimitoskeun murukan kituna marukana kituna meureun bisi ieu tanu dimulekna nah eta bisi ninggalkeun jelema awam lainana padahal kuburan Semar mah dina diri manusia sewang-sewang aya teh kasemaran heeh di urang di manusia teh tapi aya anu percaya pisan mah di daerah Cirebon mah diinjeum teh teh diinjeum di mandian di mandian unggah bulan mulut caina dipake mandi ku maranehna dinya dari num karunya komo bulan mulut mah perebut karunya aing waduh Menya ayeuna percis ya manuk pinguin. Dia jelema. Padahal Semar sempengangken-ngangken tadina diri sorangan, pengakuan diri yen eueuh deui semaheun angin Allah. Eueuh tuturkeun deui sunahna sunah Rasul Muhammad Rasulullah. Padahal marte eta cirina manusia beungeutna kudu bodas, ai bodas beungeut teh nyaeta gambaran hate. Buruan hate teh gambaran. Nu matak Semar mah teu di baju, hartina lain teh boga baju. Ulah di aku segala rupa oge. Nu matak ieu nama bapa aing tah ieu. Ya, naon ciga. Aing mah hayang gerak kiamat oge kitu tah hayang gerak nempo di neraka kakerbekanana jelema ieu. Naon make jog di neraka, naon make jog. Oh, da doraka teh aing atuh. Aing ngomong janji baladung Bapak doraka. Sabab Gusti moal ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku anakna. Beki doraka wa tah jelema kitu mah. Ngomong ka mana karep. Tok di Bandungan, wa babu. Di Bandungan ge pika keuleun. Make jeung Bapak. Untung kana sungut. Mun kana baju geuleuh. Jadi mah punung kalau teh daek babasaan teh. Kamana karep Bapak dorakati anak, Bapak dorakati anak. Moal. Kerupuk kecicing. Bikeun ka anak maneh kitu. Usaha. Dagang. Usaha teh. Anu milu usaha teh akang. Mending ngagebog tukang kerupuk. Nu usaha teh. Tukang kerupuk molotot teh ka aing. Padahal eta teh usaha sarua we jeung aing nya euy. Sarua. Heuh didoakeun jeung payu euy. Amin. Doa Tukang kerupuk kana mah teu make sosis teh. Rancatan. Naon teh? Sora naon akang sora salap. Anu dangdang teh jam 10 keneh. Sada sora bango. Tah kitu nu matak teh geuning lebah dieu. Heeh. Urang hirup di dunia mah nya pentingna beragama teh kitu tah. Heeh. Eta pageuhan beragama teh. Lamun teu kitu rek kumaha tuh? Karunya ieu mah ngadon aki-aki we. Anu di masjid teh cing barudak ngora engke mah. Heeh, bener. Heeh. Karunya aki-aki geura jeung napas narek beak deui. Na kumaha ari aki-aki. Ai adan geuning karunya. Aduh, aya leuwihna ning adan teh. Mun urang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun euy. napas ponok meureun. La ilaha illallah. Allah. Mun urang mah ku budak ngora atunya wah khawatir. Bala wargi. Subuh ning karunya. Gugahkeun budak. Gerah-gugah pala wargi, gerah kapala syar. Koho meureun euy. Kacai kira abdas kuramas. Gerah-gugah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Waktos ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maok deui wae. Jam dingdingna aya nu maok. Aing ngareret urang eueuh. Barang ngareret meureun kana jam dingding eueuh.
ayeuna parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu mau. Di paok teh ku injuna deui. Teu sadar dibere rokok ti beurang sebungkus. Komo basa eta mah aki-aki. Naon Kang? Aki-aki. Rek pada neungeulan deuleu sakampung. Nah maok naon ari akang? Lain mau atuh dengekeun heula. Kenapa ke ditengeulan itu? Yung mau ke situ. Oh bisi barang paok. Meureun geus salat asar teh meureun tunuh. Oh tunuh. Duh geus sare. Ai eling-eling geus poek. Padahal poek teh pihujaneun. Angkep beren. Jojet rek we kana pangeras suara adan. Allahu Akbar Allahu Akbar. Barang ngareret meureun kana jam dingding kare 4:30. Atuh pugu we nu parwasa babala locor nu nginum. Anu ngahuapkeun kue. Meureun ngareret kana jam dingding 1:30 ruas manehna oge. Da ieu mah keur latihan. Banyak ya ada latihan ya. Aduh ampun. Ini kan ke era teh. Heeh. Aduh ampun karunya nek euy. Nah, tekang batir aki-aki. Pada ngudang-ngudang teh merek pada ngegebugan. Mata kayak panggil jeung masjid teh kitu ngabiri gidig. Trauma meureun. Trauma. Ai di imah sorangan gini euy. Oh, ada geus maot ini meureun. Heeh. Nyangu sorangan masak-masak sendiri teh dina lagu mah teh. Sendiri dina lagu eta. Heeh. Sangu geus haneut ai kolak pangirim tetangga. Setengah genep lalajo Asep Show. Asep Show teh geusana Asep Show buka. Ngeusan Asep Show adan tuluy buka. Kieu we aya TV hitam putih. Hitam putih. Bari teu beunang digedean. Heeh. Teu meunang digedean ini. Jeung gegerjedan. Eta keur jeung hareupan meja kitu teh bari lalajo TV ngadaguan jam genep jok kerelek ke hees. Lain beuki hees lah si akinya. Eta bobalak tunuh aya wae. Ai eling-eling adan keur tungtungna. Kumaha teh teh? La ilaha illallah. Korejot bener teh. Joko kocok we. Heeh, nyokot cai Allahumma lakasyumtu. Kitu teh geuning. Barang rekrot diinum dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Oh, aing teh buka henteu, saur henteu. Tapi kuat puasana mah. Kuat. Nepi ka jam 11, maot we ka tina mah. Salatri bener teh mah. Alah karunya aing. Watir kaki-kaki mun aya keneh dibere. Nu karunya mah tukang bandrek deui. Nah, make karunya ka tukang bandrek akang teh boting beunghar tukang bandrek jeung akang. Dek dipaehan ku ieu ku masinis. Nah, wake dipaehan. Masinis supir kereta api. Naon dosana? Oh, apa naik tukang bandrek teh identik pan tukang bandrek mah geuning kulub jauh, kulub sampe geuning nya. Sampe bener. Meureun beak, meureun ieu bandrek tinggal gegedohna wungkul. Tinggal gegedohna. Cau we gugulutukan ini aya 4 siki. Kulub sampe we suuk ka 4. Balik aya imahna teh ngaliwatan rea. Memeh nepi ka imah meureun ngumahan heula gelas dan susukan daya cai herang. Bebaresi heula. Ai dielapna teh ku lawon beureum. Ya. Pan ai masinis mah supir kereta api lamun aya nu ngebut lawon beureum sok eureun. Eta teh tanda bahaya. Dihareup aya bahaya. Lain dikebut-kebut teh lawon beureum teh urut ieu teh. Supaya garing. Urut lap. Ya. Meureun ngagebrikeun cai maksudna mah. Ai masinis jo cekit. Direm eta kereta api. Allah kumaha. Nolol tina jendela. Aya naon ieu Mang? Eta tukang bandrek ngajawabna, "Kanteung ieu we sampe 2 deui, kulub jauh we 4. Setan. Masinis amak. Gajleng teh eta mah. Wah, turun. Oh, mau pandeungeun berengbong tukang bandrek lompat. Babari. Wah, diudag-udag teh mah.
barang udag-udag tukang bandrek kereta api maju da beureum teu ka rem. Balik ka itu Malik deui mimitina mah udag-udag tukang bandrek ayeuna udag-udag kereta api nepi ka Surabaya paeh we. Terus kayak gitu teh. Tapi ka pondok umurna dari masinis. Loba dongeng-dongeng nu karari teh mah deuleuh. Akan Ayeuna mah orai-orai ge diralaan ieu. dialaan da kan. Padahal teu kudu hese ngalah orai mah. Mawa kerupuk we dua blek nu. Di kamanakeun ya Kang. Pangi we jeung liangna. Tunaan kerupuk teh. Kitu. Sapoe jeput ge leuleus tah. Hah? Oraina Lain oraina aing da teu dahar. Nunuan orai nawan. Ampun ya. Iya. Mohon Kang kitu nuhun nya Kang. Assalamualaikum. Nuhun. Assalamualaikum. Salam.